aya keneh teu? Ari kadeleuna aya eueuh. Sia anyarnya. Gawe di dieu. Heeh, kunaon kitu? Pantesan. Terakhir aing ka dieu mah nya. Pagawena teh bager mah. Aing unggal meuli bensin 2 liter ge sok dibonusan 1 liter aslina tah manya. Ayeuna pagawena model sia-sia mah bebeungetan minta digebug. Ieu atuh kumaha bos aing we? Ek milih pagawe nu kumaha wae ge bisi sia teu suka ka aing mah nya sok wae meuli syukur teu kajeun. Masing teh dibeli ku sia ge teu nanaon pirage meuli gocengeun sia teh ni polontong. Sia mah da teu pantes jadi pagawe pom, pantesna jadi tukang dawet. Atau jadi tukang gara badan lah, pantes. Hanas babangusan geus tingkerem we ari meuli bensinahan teu. Iya ngan hayu we ngeluieu duit jeung beli udu dia. Sok pokona hayang naon mah tinggal ka aing we ngomong. Loba duit mah ieu tingali. Beli kopi jeung rokok. Da lain jeung meuli rokok. Terus untuk apa? Jang bineng. Bineng duit parkir mah disindan gitu. Kapanan sindan lagi eueuh sia mah. Nyanggeus ge wae goblok. Da pusing bineng hayu we ngomong. Kaput we sungutna. Lah, Ih, padahal mah tinggal ngomong cai ngkewe gitu can diatur. terus kira tadi si Ipong ge hayu we nanyakeun dina WA. Tong sieun ku si Ipong lah, babet we. Mane mah segala teh bubat babet we. Da kumaha deui? Jadi kumaha? Bi duit parkir mah kage aya ieu kitu tenang lah. Ya, lah ada aing mah yang ayeuna merna ge pokona mah ayeuna titik. Mane tadi salat Jumat teu, ha? Henteu. Yo, urang mah geus tara Jumatan deui da kapok piraku enggak Jumatan sendal sok ganti merek kan goblok. Kuat iman maneh mah. Maneh enggak Jumatan leungit sendal eta teh sabenerna cobaan ti Gusti. Jeung siana dia atuh mani belegug pisan pasrah we segala teh leungit sendal ge. Pan bisa meureun. Sendal maneh teh nya. Gembok ke atau kumaha mikir dong. Jika maneh mah hari Jumatan tara mau otaknya. Hah? Tunggu bau. Maneh mah Jumatan ge tara waras ngobrolkeun khutbah naon. Da aing mah ngobrol sok ameh tetunduh daripada sare leuwih parah meureun teu sah Jumatan lagi jenting teh sakali. Angger sah nu penting mah da salatna. Ini eta buuk nah di warnaan ha. Atuh biar sarua we jeung si Aa. Diajak ku si Junednya. Cuy, Juned mana montong sok ngajak Geura. Ngajak kumaha tuh par kakak ipar tong sok pada ngaduduh wae geura. Ari tersep ka urang mah carana ulah kitu. Iya da samemehna buk si ini macan pernah dipilok jika gitu kan sebuat kenal jeung maneh we. Tapi kan urang mah tidak menawarkan. Tapi kan terinspirasi. Gandeng lah. Geus lah maneh Juned tinggalkeun adi urang ke ku urang maneh dibere duit. Kumaha? Si Juned kalengitan Eni tapi menang artos. Fair kan? Oh jadi kudu teh membeli kebahagiaan Eni. Ya pokoknya tak akan ada yang bisa menggantikan yang Eni pokoknya. Keheula ya. Tadi mah karek teori enak praktekna ya.